Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu khatamin nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah man kana bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal zalali wal ikram. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim wa qala ayzan wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Wa qala aydan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim wa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
arba'un minas saqa, zumudul ain wa qaswatul qalbi wa hirsun 'alad dunya wa tul amal. Al hadis rawahu Abu Nu'aim wa Anas bin Malik. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, para sepuh dining sepuh, tehilap ka para pemuda generasi yang akan datang yang insyaallah saupami para sepuh tos teu aya di Masjid Al Ikhlas ieu pamuda nu bakal janten gentos. Amin ya Allah ya Rabbal. Oge tehilap ka urang kali anu sami-sami cikal bakal bakat pikeun raskeun para sepuh anu ayeuna araya keneh. Amin. Mudah-mudahan ku hadirna urang sadaya di haflah mubarakah sehingga jantenkeun wasilah urang sadayana dihadirkeun ku Allah kalayan kenging ridhona sinareng rahmatna Allah karih barokah Allah. Amin ya Rabbal. Kudrat sareng iradat mantena ku takhsis sinareng taksirna. Alhamdulillah para bapak, para pemuda tehila kurang kali tiasa patepung lawung pa amprok jonghok dinararaga tolabul ilmi. Mugi-mugi sehingga jantenkeun wasilah sababiyah urang sadayana kenging kabagjaan dunyana sinareng akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat salam sapapaosna dicurah limpahkeun ka panutan alam sadunya, Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, buktasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi lawargi para sahabat atba'ut tabi'at berikut urang sadaya selaku umat. Mugia dijantenkeun umat Kanjeng Rasul nu salamina nyepeng akidah, nyepeng katauhidan anu sehingga urang sadaya dimampuhkeun ku Allah kanggo mujahadah. Amin. Oge urang tiasa dimampuhkeun ku Allah dina riyadhahna oge riayahna anu sehingga ku ayana pitulung Allah urang sadaya lolos janten jalmi anu husnul khatimah ditabihkeun ti jalmi anu suul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kapihatur kersana sesepuh ieu pangaosan sesepuh urang sadayana kang usadan parantos maparinkeun waktos kasim kuring kanggo silaturahmi dina pangaosan malam Salasa tadi disebatkeun abdi mah nemean leres. Alhamdulillah upami dina sasi Ramadan kamari ngiring kuliah subuh mung kasiangan. Ayeuna tepang deui insyaallah waktos Nabi narosikeun neunge kirang langkung sak jam nya. Berarti urang eta upami sajam dugi ka jam 8. Wios. Alhamdulillah. Kadua sim kuring ngahaturkeun nuhun ka kersana Bapak Ketua DKM anu parantos hadir aya pada camp. Paling mana pada camp? Oh. Alhamdulillah. Tehilat kasadaya reng-rengan DKM dikawin sekretaris bendahara araya awas. Tuh di luar. Kan dia urang Marium burung gitu ya. Bari ngabakok ngopi kan sok dia kalau betah salajengna anu katilu sim kuring ngahaturkeun nuhun ka kersana Bapak RW aya. Bapak RW paling kalau teh aya bios teh aya Bapak RT. Alhamdulillah biasanya aparatur pemerintah eta teh nu paling capek Bapak RT larasnya. Mohon Bapak RW sami bari gaji nage satahun sakali ditilu kalikeun. Alhamdulillah. Allah para sepuh sadayana alhamdulillah dina sabada urang beres ngalaksanakeun Idul Adha nya Pak. Alhamdulillah jamaah haji ayeuna tos siap-siap bade arwih tawaf kudum terakhir para sepuhnya
Mudah-mudahan orang doakan iku sadayana jamaah haji anu di Cipedes atau di abdi di Cihideung sing salalamet sadayana secara rehat kalayan kenging kita haji hajah anu mabrur tu makbul amin ya Allah ya Rabbal. Oke kalasan sim kuring teh di kantunkeun pupun lanceuk kamari nuju nyaracak domba jeung sapi. Aduh masya Allah abdi nuju pas pisan nuju ngadekan tulang mbak aya wartosna kun lanceuk pupus di Taraju da Bima Urang Kidul. Mudah-mudahan keresana pun lanceuk keresana Ibu Karom binti Bapak Iho sing aya dina rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oke kaduana keresana pun paman Bapak Kuwu di Cikeusa pun bojo sami meleman takbiran kantun ke dewa itu acan CF jabatan baik. Terdamang sami mudah-mudahan sehingga itu rahmat Allah maghfirah Allah Subhanahu wa taala bagi sadayana para kasepuhan anu aya di tempat mugia aranjeunna sing kenging surga amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbing billana wali walidayna amin. Mutedararaman wargi-wargi di dia sadayananya RW 13 sing daramang sehat sadayana. Ya bisa mi doakeun ku sadayananya sing palanjang yuswa tiasa ibadah istiqomah ka Allah amin ya rabbal. Tadi kasepuhan parantos ngadugikeun wirehing dina judul pangaosan anu ayeuna teh ciri-cirina jalmi anu carilaka. Alah Paul abdi ninggal dina syarah Mutarol Hadis Pak dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan hadis anu sahih diriwayatkeun ku Abu M sinaran Anas bin Malik kasauranana Kanjeng Rasul nyarios kieu arbaun minas saqo aya ciri-cirina jalmi opat anu baris cilaka. Allah na'udzubillahi min cilaka di mana engkek nalika urang parantos mararaot ai di dunya mah masih keneh aya nya panyimut-nyimut gitulah insyaallah masih keneh aya Allah teh nyaahun keneh tangke mawayahna mana diantawisna awwaluha zumudul ain anu kaiji para sepuh sadayana orang-orang yang cilaka engke di akhirat nu kadituna bakal kakenca moal kakatuhu margi dikenca ayana neraka itu kahartos ya. Jadi ieu mah khususnya kamu pengisi neraka sanes surga da eta di antawisna mana jalmi-jalmi anu melakukan dosa besar. Maaf Pak, punten para pemuda, jalmi-jalmi anu melakukan dosa-dosa besar, anu ngalakukeun hiji penjina, dua pembunuh, nah itulah dosa besar. Tilu, jalmi-jalmi anu penghasut, opat pengkhianat. Subhan. 5 anu sok ngadukeun umat Islam. Awas, genep jalmi-jalmi anu doraka kanu janten ibu rama. Subhanallah. 7 jalmi-jalmi anu ngagaduhan ilmu santet. Naudzubillahi min taye eta golongan-golongan jalmi nu eta para pemuda wayahna lamun teu kabujeung tobat wayahna naudzubillahi min
malah aya nu kadalapan mah jalmi-jalmi anu tukang tipu baik ti pejabat maupun rakyat. Eta mah sami lah panggil penipu. Nyawan kan seueur penipu naon he disebut. Nah itulah seueur penipuan zaman kieu ari. Nauzubillahi min eta dalapan dosa besar. Pausatin teu kasebat nu mabok. Nah sami kasalapan anu sok mararabok. Kasabul anu sok jara rugi. Subhan, iya teh sadayana ge maaf itulah dosa-dosa yang paling besar. Lamun teu engal ku urang saupami ada urang mah insyaallah mah sarole urang panunggal mamin. Lamun teu ditopapan ku eta jami nu 10 neme wayahna neraka jahanam. Gitu kahartosna Allah. Abdi sok heran Bapak, punten para pemuda, uwih nyabul santri nepi ka 25 surah seuli. Nyabul santri 5 jelema seuri eta kiai haji, eta teh cacak kiai. Cenah oknum kade. Subhan, mun aya oknum guru sagala nu enggal keneh geuning di Jawa. Nepi ka sapaehna di hotelnya capek leunteuy. Eta mah entos tong di Arab. Subhan, naudzubillah Pak, keur urang mudah-mudahan di panunggal mah tebih ya Allah. Perjinahan, perjudian, pemapokan, pemerkosaan, pencabulan, amin. Penipuan, amin. Ya, pemabok, mudah-mudahan anu ngahasut ngadukeun batur umat Islam diadu-adu, mudah-mudahan di panunggal mah pabil khusus aya di kota Tasikmalaya sing ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala sia. Jadi nalika anjeunna tumiba kana dosa yang besar-besar atanapi jalmi anu sok nyapelekeun dosa-dosa anu arali cebuk. Teu sugan ayeuna begitu melakukan dosa teh curucut cisocana teh biji dan teu ieu mah. Nu ditingali teh sura seuri diganeng ku polisi abi mah bangkol atuh ieu mah. Ngagegag we kieu Kang. Asa kagetnya mung di Tasik bagus pujet juga kamari di abdi di Taraju aya aliran sesat sami eta ge kitu nya pencabulan didorok we Pak itu atas dasar naon ka Pak RT Pak RW siapa kowo dorok dia dorok we gitu kahartos di Jawa mah aneh Saima kayak sama Jawa Timur, Jawa Barat ya kayaknya, iya di Jawa Tengah, Jawa Timur di Antet gitu. Subhan, mengaya di dia majigana para bapak, tos seep di taranyangah, daras. Innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan ya Allah ditebihkeun di ulang sadaya. Amin. Tadi antawis jami anu melakukan dosa tapi terdaekeun emut karena dosa. Tai urang mah kedah kumaha para bapak sing emut, para pemuda lamun urang main ojol teh wayahna nu Gusti alhamdulillah hasil mah hasil. Eta alhamdulillah. Aya nu kitu aya. Aduh. Bisa ngabagi barudak cenah ayeuna mari gaplek. Coba bisa ngabagi barudak cenah mari ngusop. Alhamdulillah nuhun Gusti geura itu. Nuhun ya Allah geuning ieu hasil ojol teh. Nah anjing pagetona seep 200 juta. Nah mulai di dinya da teu aya nu beunghar tina judi. Laras sok teh aya pansur omage judi mah eta teh perbuatan setan. Laras innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajam rizqun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tuh khamar permainannya segala eta teh. Jadi eta teh naon? Wayahna dosa-dosa akeun. Tah gitu. Nah, urang mah kieu Bapak, lamun hoyong ayeuna urang diampuni ku Allah nalika ngalakukeun dosa teh kedah curucut cisoca lain ieu mah ngocor kalah ti
handap ngompol. Aya di dia anu gaduh dosa ngompol. Subhan sanes nu eta punten nu dihampura dosa mah ti dia netes. Gusti abdi teh rumaos Gusti, abdi teh tos ningali orat istri naon pinggulna mani ageng jiga dogdog Gusti hapunten. Gitu siapa itu pamudanya kena kitu pamuda teh kade. Jadi tos kitu urang ayeuna emut kana dosa nu dilakukeun socana ngaluarkeun cimata kunaon pangna urang kedah ngaluarkeun cisoca para bapak si mana horeng kecelakaan cisoca nu emut kana dosa ieu ditanean ku malaikat Jibril kana gelas. Tadi ya kecelak tanean ku malaikat Jibril teh para sepuh. Duh cik aberek naros ai boja urang sok ciramayan darahnya ai bapak-bapak sok ciramayan asal ada sesahnya banyak kedah kumahanya urang kumaha cenah Pak Ustad abdi mah bade berjamaah we dina istighosa heg aya anu kiai teh geuning nangisnya saking ngaduana husu ngiringan eta sae teh naon berjamaah urangnya banyak bios mun langkung Abdul mah Pak urang uih tahajud tengah wengi jempan jempling urang nyungkruk kana sajadah bari jeung ngaluarkeun cisoca nah eta nu sae pisan mah diwadahan Pak eta cisoca urang ku Jibril setiap kecelakaan anu emut karena dosa. Saatosna kitu ku Jibril disimpen dina surga Firdaus eta cisoca urang teh Pak nu sok nangis teh. Nah, apa? Margi kieu dina waktosna engke umat Kanjeng Rasul di yaumul kiamah bakal aya gulungan sono anu teu tiasa dipareunkeun ku Rasul. Nah, jadi engke teh Pak, engke urang bakal ngalaman. Urang teh bakal dibebari ku seuneu. Ya Allah. Eta teh sateu acana urang diparios naon tah? Diparios kalakuan urang perbuatan di dunia. Ya Allah. Ti sisi seuneu mangga emut kok Pak. Ti luhur seuneu ti kenca atuh pengper seuneu cek bade kumaha. Sok bujeng-bujeng nu engke urang punten di akhirat. Di dunia we urang bumi kahuruan urang keur aya di lebat, hek di lebat dikunci, di luarna digemok kayak kumaha cing Pak. Ibarat kitu para sepuh. Sok udag tak kusul eta Rasulullah tos ngadua mangadua teu diijabah ta Rasul. Ya Rasul teh ya Allah mudah-mudahan ieu seuneu teh sing enggal parem ya Allah ieu umat abdi karunya ya Allah ya Allah. Tuh anger ta para sepuh Rasul beuki hariwangeun ka urang sadaya ya. Tos kitu teh anjeunna langsung manggil Jibril. Jibril kedah kumaha kami teu bisa maremang itu seuneu keur umat kamu. Sedengkeun kami teh cinta nyaah ka ieu umat kan kitu aya Rasul mah nya dugi ka maot oge bade maot hayo we umati salibni kan. Aya urang mah bojo murang kalih meureunnya itu. Aya Rasul mah umati salibni we umat abdi salametkeun ya Allah. Tos beres para bapak tos gitu. Cek Jibril atau cenah Muhammad anjeunna deus we ka Allah langsung Kanjeng Nabi teh para sepuh ngadeus ka Allah ya Allah ada kumaha abdi itu umat abdi tos seueur anu tutung di udang-udang seuneu ya Allah ada kumaha tuh langsung Allah manggil ka saha ka Jibril ka dieu cokot ku anjeun hiji gelas anu aya di surga Firdaus bikeun ka Muhammad geus beres kitu eta caina ku eta Muhammad sok kepret tos beres teh dicana saengalna tah ku Jibril teh dipasiekeun ka saha ka Kanjeng Rasul eta mah dikepretkeun Pak eta seuneu anu budak-budak sok kitu miliaran umat harita keneh Pak subhan Nabi Muhammad panasaran sur Kanjeng Rasul teh Jibril hari eta cenah cai naon kok 11 bisa mareunkeun seuneu sok kitu gulungan seuneu
ke rumah kami. Surah Jibril, Muhammad bisi anjeun hayang apa eta teh cai umat anjeun nu baheula aringan kana dosa ku kaula diwadahan disimpan pikeun mareuman seuneu eta. Tuh geuningan gitu. Mata para bapak sing seueur nangis ya. Kumaha carana nya kieu we palah ibarat bapak ayeuna seueur ngudag-gudag ku Bang Emo. Seueur ngudag-gudag WPRI diancam bahkan naik di Sintabumi langsung Pak ya Allah. Ya Allah. Abdi teh Gusti anjing tarik aya di bumi Gusti. Tenan naon. Tenan naon bukan utang ditagih rek disita ge pamuda kane. Tenan naon. Lamun pamudanya diputuskeun ku saha ku kabogo Gusti abdi teh putus cinta. Cek aduh Gusti kumaha abdi hoyong sina uih deui ka abdi sok pamuda sing mamat ceurik eta teh bakal uih deui sukan ge nya. Kayak marat gitu para sepuh ya ke atas ya ke atas Pak panser pameget anu epes mer eta teh abdi mah asli pun lanceuk kamari dikantunkeun dagogoakan sepuh ka abdi teh ngarontok jang cenah kumaha kan hayang milu we ka kuburan karijung cenah abdi teh tak gitu kan kumaha cenah akan jeung saakang aral eta teh ulah urang mah aya Allah. Nah gitu Pak, sami pameget gitu. Pun lancek FSWR anu mau. Boboakan eta kos istri. Subhan. Tuh di dia mah moal bapak-bapak dikatukeun bojonya boboakan moal. Pamuda dikatukeun ka bogohna boboakan moal. Insya Allah subhan. Nu eta insya Allah. Nu penting urang tos aya kadinya ku urang dinaonkeun. Dicantelkeun we ditaalukeun Pak tos emut bapa rek aya nu nyita tibang nu ngudag-ngudag sametan langsung Gusti ieu teh dosa abdi mulai dosa abdi teu diaku ku urang insya eta teh saur dina Quran mah bahasa taubatan nasuha. Nabi dina bahasa Allah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tah eta nu nasuha teh nu bisa ngacelakeun cisoca. Subhan indina kadinya sajabina urang moal deui teh nebihkeun tina perbuatan perdosa. Subhan tah kitu da ayeuna mah geuning bapak-bapaknya dosa-dosa teh geus narempel ayeuna mah dina mensos geuning kirang-kirangna urang tiasa ieu mah nya tiasa ieu malam abdi teh kana YouTube gede teh. Oh ya siap mudah-mudahan we sing seueur nonton. Aduh kana TikTok anya. Nah jadi sukan-sukan aya araring sapnya apanya jalmi teh lain ieu mah sareuri laras gerasok Pak aya pejabat tewak ku KPK da seuri ditinggalikeun teh kumaha subhan lamun di dieu Pak RW atau Pak DKM ditewak di urang-urang ku masyarakat meureun langsung geus boro-boro seuri urang teh pangahing-hing we meureunnya diiringkeun ka mana ka Kapolsek sok Pak ieu mah tegeng we terus Pak subhan bade kumaha eta subhanallah tuh ka atas Pak sok Pak Ustad kedah kumaha deui sok bapak-bapak lamun tiasa masih berjamaah nangis teh urang tobat teh sareng bojo mah ampura bapak isu bagian teu bisi mau bapak teh can bisa ngadidik mah can bisa nganapkahan lahir batin ka mah hampura ulah ngadakwa di payungan Allah bari jeung urang teh ka dieu teh Pak Ciramaya sok cobian Pak aya teh cek garwana bapak sami abdi ge naon sami nanyai atawa mama kitu nya lamun kudu arana naon atuh cenah mah ya can bisa ngaulaan salaki hampura Pak
Hampura Pak bisi mamah ke ka neraka Pak. Hampura di ayeuna da sana geus abang ayeuna mamah sok salat sok puasa sok pengajian sok baca Quran sok sedekah ari teh aya ridho bapak mah jeung hampura bapak mamah teh ahli neraka aya kitu bojo Pak aya sapalinya mun jika lamun sadayana salehah Gusti ada gogorowokan bari nyuh kana dadak Pak tah bojo nyuh kana dadak subhan wah urang penyalamun bojo kitu nyuh kana dadak bari jebaseuh ku Cisoca ta eta Pak anu gundang cai teh diwadahan ku malaikat Jibril akbar alhamdulillah matak dina Quran aya paribahasa bahasana kieu jadi keur urang mah pati ayeuna teu kenging seueur teuing seuri kudu ngalombakeun ceuk da asli laras sanes ti malik Pak sanes nganyeurekeun seuri kade urang mah kana seueur ceurik Pak kawan apa kana seueur nangis banyak insya paliyabku qalilan palayadhaku qalilan kitu we aya mah saeutik kenaon seuri seueurkeun ceurik siapa nya mudah-mudahan sabab naon Pak ieu alam teh tos air naon cenah Pak os air harusnya ayeuna mah kajahatan tos ulih deui ka jahiliyah larasnya bujang-bujang isin ku Allah ayeuna mah ku jelema ge teu isin so nu nyieun darosa ayeuna mah da dipinton-pintonkeun dina media sosial punten sepuh kapinarep istri anu mah dikieu-kieu tah kuat astag ai pek teh hanapna dicawat wongkol pek teh di dinya aya WA cenah gitu ai pek ka ituna aya naon janjian mata air mah COD teh naudzubillah penjualan manusia sudah banyak sekarang di medsos betul Pak sanes mungkin COD ayeuna bangsa rokok bangsa rapia bangsa sampo tuangan ayeuna mah manusia sudah menjadi penjualan manusia ayeuna mah ya sari teh ku polisi ge Pak laras Pak jam-jam di anu jam cius tos nyampak di dinya Pak pijat manual aya deui kampung canda aya Pak eta disokir ningali nu kali teh ya Allah paingan nu galadu ilmu ge tergiur Pak makana urang berpeuceur tiasa mening nya para semangat pamuda punten bisi aya porno tos beunah tos we teu kenging dinaon ditingali nya da aya nama pamaksiatan teh ayeuna mah sanes kapayun wae dina HP urang katingali bahkan tos dinaonkeun dijual beulikeun aneh ku sifat nu gaduh IT nya anu teh di cancel laras ayeuna mah terbuka Pak jadi nu torakana aya anu ceramahna aya ayeuna mah teh campur aduk subhan kantun klik geuningannya klik we muncul subhan lamun cek barudak mah film semi paingan barudak SMP karek asup geus haramil duluan aduh ya Allah mata nanti salon di panunggal mah sabab dibimbing ku para sampurna amin moal kabawa ku sahabat yakin abdi insyaallah toh siji etanya nu matak janten cilaka sifatna jalmi nu cilaka tara ngarumasakeun diri ngaloba dosa ka Allah nu matak asa we manehna teh naon keur jagjag leres da moal aya nu bisa ningali jelema mah tu Allah subhanallah tah matak bahasana urang kedaya sifat haud sieun ku Allah insyaallah banyak hiji sakaya deui Pak urang teh kedah teu kenging naon hese ieu Cisoca dikaluarkeun emut kana dosa sabab cirina jalmi anu cilaka jalmi anu seueur ngalakukeun Cisoca eta mah ahli bakja kana surga
Amin. Tos lanjut Pak. Anu kadua wasaniha, jalmi anu janten cilaka atawa sifat jalmi anu cilaka anu bakal kaituna kana neraka jahanam, kana neraka jahim, kana sakor. Alhamdulillah ini nu kaduana pasuku wa qaswatul qalbi. Awas nu kaduana bedegong hatena. Ta ieu aduh laras anu bedegong hatena. Kumaha si ai jalmi anu bedegong hatena para pemuda diajak pangaosan hese, diajak berjamaah sesah laras, sasihan sesah, diajak laras ku urang di damean sesah laras. Jadi kumaha aing kanu kitu nu bahaya teh sepuh. Subhanallah. Kumaha aing nu bae paduli teuing laras Pak. Engke mautna kumaha maneh we cenah. Jong siap pae laras kitu Pak. Tuh geus pae teh naon? Mandi sorangan. Sok boeh bungkus sorangan. Pek teh engke rek salat, salatan olangan. Ka kubur jong we ini kesorangan kali itu tong dikurungkeun sih. Kali itu sorangan matak ayeuna musim pocong jajadian. Sok tingali ku bapak ayeuna kajahatan, aduh. Tos kadieu Pak punten. Tos dugi ka Cigantang ayeuna mah trok panto. Tos abi kan aya anu ka abi gurunya SD Karsan calon teh maot Pak. Nah, tos teh sasi. Pak Ustaz jam 1 kakatrok di tong teh cenah tos nipong cerulit Pak. Didinya Pak tadi Cigantang. Kecamatan Mangkubumi tos kalinya. Subhanallah. Kali hati-hati Pak, di sini udah mah kedawe, we pos kamling teh PPR macam siapkeun deui ayeuna masih anu nyulumuri Pak. Bangun kaitu nama anggar ngagalaksa madog ngarampong. Itu eta teh rek maehan jelema ongko harta banana dicana. Ayeuna isu-isu kitu ieu teh. Tingali kumaha asli Pak eta teh. Asli tos kadieu cek nata caket kadieu. Moal balanda kitu. Panunggal mati acan ka kupingnya ulah aya sepuh kerewas bapak-bapak reka masjid jam 3 bisa aya pocong gebogan mereka tinggal di TPT urang dieu aduh isin Pak RW jeung Pak RW digebogan teh urang dia nih Allah akbar ulang sukalaya ditawas teh mun cenah abdi mah RW 13 aya ari mati cek bapak-bapak Subhanallah, ayeuna terus power. Yo, jalmi anu parantos bedegong teh cirina jalma tos hideung hatena. Naudzubillahi min pan aya palamun jalma tos hideung hatena cirina jalma munafik fasik eta teh. Naudzubillahi min jadi bahasana ge samina wa asaina abdi mah hadang cenah ceramah tina YouTube, ceramah tina TikTok, ceramah di Masjid Al Ikhlas tapi wa asaina hadieu kaluar ka kensa. Nauzubillahi. Bapak punten sepuh batu karang sakitu kandana dibebu bisa pecah. Buatu sakitu ageuna bisa pecah ku bebu tapi hati jelema hese dipecahkan laras Pak gitu. Subhanallah. Sedangkan namun jalma tos bedegong hatena teas hatena punten-punten hidayah sareng taufik Allah Mahaya. Mata urang mah para pemuda para sepuh sing bararungah we amin Pak. Urang mah tos aya cahaya iman amin. Cahaya Islam, cahaya ihsannya, alhamdulillah. Terus aya cahaya Nur Muhammad terus melebet karena hati urang mata koyong pangaosan narasnya mata koyong berjamaah koyong ngadang dosan diri naras Pak sate acana urang maot teh koyong Gusti abdi teh bebersih heula
Daras banyak hoyong ngahisab diri abdi mah Gusti kene batur apa deui. Daras Pak urang salametkeun heula diri siapa? Pan bahasa Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidaqun la ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sopa salametkeun heula urang. Tos urang salametkeun heula bojo urang Pak. Tos bojo urang salametkeun jadi urang kalih urang. Siapa? Tos ayeuna bojo urang kali urang da urang teh seueur wargi 7 paturunan salametkeun ku insya Allah. Sina naonan hatena sina eling ka Allah. Insya Allah. Sina emuteun ka Allah dari jalmi tos emut ka Allah mah bakal di mana asa reka mana nya uih raras. Insya Allah pala menjalmi tos di mana asa reka mana uih mau bedegong jelema. Matak bahasa innalillahi teh ajengan punten wa inna ilaihi raji'un saneskeun nu maot mungkul. Nu harirup oge lamun jelema ngucan araring sak tina dosa punten komo hatena teh emut ka Allah eta teh sami kal mayyiti sapertikeun mayit al ahya nu harirup. Matak sok hatina urang lebetan ku asma Allah. Sia jami-jami nu baradegong mah geuning ku Allah tos ditingalikeun kahirupanana rupa. Kahirupanana sumpah. Aya paripaos kaluhur tengah gantung kahanap tengah napak. Tuh aya dina Qur'anna wa man a'rada an zikri fa innahu ma'isatan dhanka wa nasuruhu yaumal qiyamati amma. Ya Allah, jami-jami anu hatena teh emut ka Allah bedegong teh hatena teuas teh hatena teu luntur-luntur para sepuh eta teh wayahna ku Allah bakal dipasihan kahirupan nu sangat rupa sumpeng punten. R11 teh lega, Tasikmalaya teh lega. Nah, dah saja-saja kalau begitu. Maaf Pak, sanajan nu baklibuk seueur tuangan leueuteun angoan, tapi ku Allah moal dipasikeun dunya. Kade Pak. Cenah Pak Ustad cenah sok abi mah ningali jelema anu tara salat bahkan hayo we ngadu nipu punten. Tapi beunghar wae istijrah isuk pagi teh dileungitkeun ku Allah harta bandana. Sanajan seueur tuangan leuteunana isuk pagi teh bakal jadi panyakit kana awakna. Nu padayeuna bakal sumping panyakit lambung, tos lambung leplek jantung. Tuh. Aya deui naon Pak kaituna stroke. Seueur kitu. Ada tembentang-bentang Allah. Allahu Akbar Subhan. Ya jalma teh lamun hatena teuas eta teh Allah ka Allah ilang ka Allah. Teu aya rasa rumasa ka Gusti Allah, teu nganuhunkeun ka Allah. Terus gitu. Sa contona zaman kapungkur we urang contohan para pemuda Firaun eta teh budak baheula. Saadi Abu Jahal, bedegong eta teh Abu Sofyan, baradegong budak baheula dan ayeuna mah balagur. Amin. Alhamdulillah tak eta para sepuh tuh budak baheula piraku jiga Abu Jahal. Aduh subhanallah tos jadi teuas hate kumaha carana sok sing aya dina hate rasa jeung rumasa Allah minallah ilallah billah asati Allah ya Allah kalau deui. Wah, lamun jalma tos kitu tebih tina sifat sombong, tebih tina sifat ujub ria takabur. Komo adiguna. Moal sepuh teu aya bahasa jelema ngaku moal, ngaku bisa moal para bapak moal.
Ngaku kuat moal, ngaku beungar moal. Sana jadi pejabat, jadi presiden, jadi Pak RT, Pak RW moal dia aku. Naon sabab? Kan eta mati Allah, nu Allah ka Allah deui. Kahartos. Aya-ayana ti saha? Ti pamarentah keur kuring, kakuring kabeh oge jabatan. Laras akhirna lu sombong. Laras Pak. Mata punten para sepuh sadaya lamun urang tos anteng hate emot ka Allah da jiga nu 5 waktu moal dikantulkeun. Laras saum Ramadan moal dikantulkeun. Ngaos Quran moal dikantulkeun. Nya zakat kantenan urang tos aya nasib jeung nisabna ka Mekah oge insyaallah tiap tahun da buka haji. Laras Pak, ayo-ayona Gusti seueur artos among ka mana yo Singapura. Di ditu naon? Dansa Gusti. Di dieu di Tasik sub kabelian. Ka mana diskotik. Subhan akhirna nyangkere we di dinya artos di dinya apa? Tamat riwayat urang gagal awak urang ka Allah teh. Subhan ruhna gagal ka Allah coplok da iman atuh Pak lamun urang maot dina mukara itu Pak teu emut ka Allah coplok tah iman teh kitu kahartosnya mata Pak ade ya Allah subhanallah urang silih emutan banyak wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Siap para bapak ulah teu asa teh penting ulah kuring mawa teu saatu kunaon atuh iblis pangna disebutkeunana setan iblisnya da kapungkur mah sanes eta ngaranna oge kade Pak iblis puntennya setan sanes eta baheula nama malaikat eta teh abdi ningalina khazinatul asrar eta teh nu pertama Allah nyiptakeun ka malaikat teh dua nu paling cerdas EQ-na saha malaikat hayail malaikat azazil. Ngan saatosna Allah nyiptakeun Nabi Adam alaihissalam takabul eta hayail jeung ajajil dugi ka Allah nyebatkeun ya iblis kahartos utakabur aba wastakbaro wa kana minal kafirin ta eta subhanallah. Maka umat Islam mah kada seueur tawadu. Apanya? Insya lamun urang dititipan ku Allah hartabana ulah kawe sing balalagur siapa atuh bager teh teu gaduh harta urang mah atuh ku bahasa atuh kan kadang kala jalmi teh para bapak sadayana Gusti keur mah naon fakir miskin ditaros ke urang akang reka mana coba aya nu kitu moal aya di Panunggal mah insyaallah bayar budi marah bae ya kedah urang mah kade sifat-sifat eta teh cilaka urang kartos aya nu beunghar bari jeung naon sodagar marah donodi pagur di ku bahasana kanu kitu nu ahli surga keur beunghar bagur bahasa oge lembah lembut eta ahli surga itu pada kae kadenya keur mah eta jelema teh nu tadi teh cek abdi calik oge ditempatkeun ku Pak RT dibantu ku masyarakat tapi kalakuanana haram jadah kan kitu nu cilaka dunya akhirat teh nauzubillah min Gusti sok aya nu kitu aya paingan saur bapak aing dipasmi cenah premanisme kos nu we tato sawak awak ari nyeruh huntu boboakan aya kitu aya akan kos nu bukakeun dada ari pacok ora kobra ngagoa subhan banyak nu jago kitu nu tatoan kitu subhan lagi itu masuk koswatal qalbi kade ate urang mah kedah layyinul qalbi eta nu jama sebab kumaha nu layyinul qalbi hatina anu nampi kana biburu jami
sanajan timurang kali geuning kubu tingali ayeuna apa urang nom tina bujur hayam canak nom cobi nu urang payung moal dijual di pasar sok segede kamari urang muncit sapi nya tina bawa sapi baradak nom nate panjang teu di Cikulugu teu bawa nu aya tak urang maka deh Pak mata leres pisan ilmu mah urang sanajan timurang kali ge sae mawayahna para sepuh sok canak ku urang haras ayat paribasa undur man qala wala tamdur man qala ulah ningali ngareoskeun wios gitunya penting mah ilmu canak gitu awas jadi dina gegentos nanu cilaka teh lah hate urang mah kusaha teh Pak ngagugu gitu haras Pak ade bapak-bapak ibu bapak kade Pak ulah sok naon ulah sok useup wae bisi teu salat bapak teh kudu eureun eta teh mama da cenah bapak mah kala sarung tah teh naon sak tuh aya di ditu tukang ngaruseub aya malah keur sarung banyak ngan kade abi nitip Pak punten upami nguseup ulah sisi cintanuy geus sok aya cai nya nu sumping eta teh ulah Pak mungkin ada tulis yang nyangsap gitu seorang tukang musik paralin kan itu ulah sisi teuing banyak gampil hoyong musik makan tuh meser ka pasar laut gampil abi geus kitu hoyong musik mamalu teleh Pak meser jair 25.000 tos nu teleh mun aya saena nu ngaruseub masuk tapakur geuning berjeun anten nyali kukubu tak urang kalau ge kudu kitu sing anten tah eta mata kunaon aya dina atahiyat urang kieu nya aya nu kikieuan aya aya nu kikieuan aya anu ieu aya akeun wae nu penting mah kumaha akidah rek nu kieu sami nya ada ka Allah rek nu kikieuan ka Allah nya rek nu kikieuan Muhammadiyah ka Allah kitu deui ka Allah hatena nu penting mah ulah ningali curug sok aya wae di mana wacan curug ulah ka Allah keun da meureun kitu nya ibu tadi nu kieu nuduhkeun ka qul huwallahu ahad Allahus samad anu kikieuan da Allah teh aya di mana-mana ieu banyak itu kikieuan sami di kiri di kenca oge aya Allah laras nu kikieuan mun eta teh nawiskeunana Allah teh tos muter we Allah teh aya wa nahnu aqrabu min hablil warid Allah mah aya di mana-mana mun hiji dina datna hiji dina sifatna hiji dina padamelanana tos sakitu Pak keur urang mah kartos itu mata disebut we tajalli bis sifat tajalli fil af'al tajalli fil asma lamun dina kitab Insanul Kamil Pak eta tah eta tajalli we urang teh Pak kana ayana Allah teh kitu kahartos Pak Ustaz kumaha hoyong urang teh asa hoyong caket jeung Allah gampil Pak Bapak lamun keur ngatepan Pak ulah emut kana dunya kosong awas Allah kana Allah tadi dia teh Pak Allah teh kudu geus aya dina hate tidak Allah ya ulah dina ieu wungkul kada ya ulah aya unggulnya di dieu tapak punten dina hate Allah pas bar teh keakbaran Allah katingali ku hate padamelan Allah sakitu kawasana tos kitu bakar gas sadaya jadi hate urang langsung ka Allah nu maha wujud sanu mawujudna urang jeung makhlukna ngeun tidinya leungitkeun dunya ayakeun nun sahiji dina datna sahiji dina padamelanana sahiji dina asmana jeung dina sifatna saha Allah matapan hoyong musumah tos hate mah Allah ulah duit motor baso daging kurban tos pot ini mah ada Pak nah ngomongin kopi rokok
Covid kade lalu kitu matak saur Ibnu Athaillah piceun suarul akwan. Naon suarul akwan teh? Gangguan makhluk. Matak hoyong papara pecing Allah sebat we ma'rifatul bil asma saur Ibnu Athaillah mapa sing ma'rifat kana asma Allah. Allah we hiji Allah hate urang hirup kaeta. Siapa? Ulah ieu mah naon Pak? Pacero apa? Naon ieu Pak? Avanza Innova. Ayo we kendaraan. Geuning maot mah teh dibawa ka kubur suka dikubur jeung Arfat. Dikubur jeung Pajero Fortuner aya. Anggar we milik nu harieu. Naon kade Pak nitip abdi Allah kade hate urang sok hate lang urang hoyong husuk Pak sok urang teh hatena aloh-alohan ma'rifatul bil asma. Nah omong bapak tiasa kombinasikeun ma'rifatul bil af'al sok dademelan Allah wujud urang ayana urang ayana Allah ayana urang ayana Allah ayana urang ayana Allah ceuk urang eta teh tos ma'rifat tajali didinya apa? Alhamdulillah. Matak sawi mangka laki iradatuka tazida mai komatila iya kapil asma. Urang lamun tos aya ngahijina rasa jeung Allah hate kade ulah bil asbab. Ulah hayu ningali naon mah. Lamun urang keur manteng ka Gusti matak lamun udah mikir kesukaan pura lah illallah anu biasa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngan kade bapak lamun dalam mikir ulah loba kakatuh dan ieu mah tos aya mutmainah radhiyah madiyah di dieu lumpatna di dieu mah sabab aya amarah sawiyah mulhimah asasa di dieu ayana jurig de bapak ayana setan bolongkotan ayana jin di dieu. Matak bapak kieu lamun urang hese we diwarah Pak urang keur dzikir kieu ane Allah ku urang sok ajaran ku bapak pong hate Pak teu aya setan di dieu. Oh sok bapak kieu oh kieu ane Allah ya kitu eta keur musir naon tah setan da bohana ning dina hati teh Gusti sagala aya bobogoh sagala kabayang sok di dieu dah sesahnya bujeng-bujeng ka istilahna punten makmum imam ge malaheung nya leres Pak ieu mah abdi saumur-umur sok imaman ka kajengan eta hate Pak Gusti mun ari wujud mah di masjid ari hate mah di Cikurubu aneh batak ayeuna mah lanongan Pak lamun urang kitu ngali Allah dina hati teh ngajri teh kalau dina ma'rifatul bil asma tajali dina asma we la urang mah dan awam gonya ahli tarekat juga batur rumahnya oh dari anak sampan dia tijaninya mutabaro gitunya satariyah wios eta mah moal kaudep eta we biasa urang mah ma'rifatul asma we tajalina dina asma sok hate urang keur diajarkan tos dua eta teh naon jalmi nu cilaka bedekong tos jam sabaraha Pak tos langkung teu acan dugi ka jam 8 walah doa deui tenang nu katiluna Pak wasali suha sifat-sifat jalmi anu calilaka teh wal hirsu ala dunya tah ieu Pak nu matak cilaka teh ciri-ciri jalma tos kadedemes kana dunya teu emut ka akhirat tah ieu sok tingali zaman kieu ngeri ayeuna mah jelema geus kabita ku santri sorangan daras tinimang pamajikan sorangan daras Pak tak araredan lain mah seueur oknum ngaras matak abdi ngemut jeung padekayam ya Allah lamun umat Islam geus dihileudan kitu kiraha Gusti panginten naonana umat Islam naonana cageurna bahkan ketika kieu Pak keur naon pasantrenkeun geuning kiayeuna ge cabul tah anu sakemut kadinya da moal mas serigeun lamun jamin tos alim ngaraos bade kumaha para sepuh
Wah, atau kalbaim. Ya tambah juga satu, juga ucingnya. Tah ieu seueur Pak ayeuna teh punten orang-orang ais kapitalis anu nge-backing naon para lah jalmi gitu nu jenius otakna digodog di pasantren ke supaya ngancurkeun umat Islam. Di pasantrenkeun di Yaman, pasantrenkeun di Kairo Mesir. Maaf Pak. Di pasantrenkeun di Kotor, masuk IAIN, masuk UIN, abi eta informasi Pak. Kitu mah kasalapiah mah teu aya Pak. Alhamdulillah. Jadi nu araya teh nu kitu we pasantren anu wah di Indonesia terus garaduh nami. Tos kitu danaan biayaan. Didinya dihancurkeun santri. Akhirna di uar-uar tina medsos. Ayeuna kan terus terjadi Pak. Subhan, hati-hati gerbang muda. Ya Allah. Ieu teh Pak ieu teh jami-jami kapitalis orientalis sarasna mah seueur PKI. Kitu banyak di urang ge tong boro-boro urang ngemutan ayeuna urang Irak, urang Iran, urang Palestina, urang di Indonesia aduh. Subhan tos keung Pak ayeuna. Aras so ayeuna nu ditamelkeun para penguasa pan kadang kala dibelot-belotkeun atuh. Subhanallah. Tah ieu pakali nitip abdi, nitip sing kalaluasa ya. Insya tak dipanunggal mugia si istiqomah pamudaannya ya deh. Kamu generasi tadi kali mantu sepuhnya banyak urang buah anjing pagi atau tiasa ka masjid dia urang teu panyawat pan boro-boro ka masjid. Motos beser mapanya urang teh bingung, boson segala ada bingung. Motos teh tati-tati acan. Subhan tos jadi urang teh kade teu kenging kada damas kana dunya. Nah siapanya sabab saur rasulnya masih kieu Pak. Hubbud dunya rasul kulli khati'atin. Jalmi anu cinta kemewahan dunia itulah pokokna jelema tos loba salah. Haras jelema lamun tos ditutupan ku artos mah tina laras ke dipelotkeun kana talaras. Sok banungan ku bapak-bapak ayeuna. Narasnya sok tinggal da ayeuna mah teu aya hiji kejadian teu di expose. Alah, kirang keras banyak sok tingali panampilan kalau ngantos penguasa di laluhur pimpinan orang, pimpinan para ustad di handap tos nyarok ngobrolna kitu Pak. Cek abi teh piraku teu apal kana Quran. Hadis ayasa di belakang. Kartos Bapak mata hati-hati ke urang. Tah eta apa? Jadi jamin tos kada dunia mah hilap we ka Allah. Tuh. Akhirna mampang mumpung we kuring mah keur loba dunya. Rek kumaha kuring we akhirna kitu. Katos Pak. Geus moal aya wanian namun kuring loba dunya rek ajengan rek ustad rek kiai sabab kuring loba duit dibere we ajengan tarik teuing mah ku duit peh aya panseueun kitu. Subhan ayeuna atawa nuju ka alaman ku urang ayeuna. Ya Allah tabarakallah. Subhanallah. Nah ari ajengan anu laras teu diarangkan Pak. Laras anu laras kitu. Megang Ahlus Sunnah wal Jamaah baik di Muhammadiyah, baik di NU, baik di Persis, kunaon ngangkat mukarar itu. Laras Pak, sok lah. Jadi intinya tidak berilmu ayeuna mah nya nauzubillah min di Bandungan da ayeuna mah rakyat teh moal bisa dibobono paling sok da urang sok panaos. Nya apanya? Nah, moal biasa dibobol, bahkan orang bisa kahucah tos. Jadi hubudulillah teh naon nyilakakeun. Bahkan kia para sepuh sadaya, kadang dulur jadi batur, batur jadi dulur seueur ayeuna. Sok, urang aya dulur anu rada naon dunyana seueur pan jadi batur. Aras Pak. So, akur teh lamun urang biasa-biasa dina kahirupan naon sapopoena, tapi lamun geus naik jabatanana, naik dunyana, pan isin urang rek ungah ge. Jadi batur akhirnya. Subhanallah. Tuh gitu fitnah dunia banyak. Palingan surah innama amwalukum wa auladukum fitnah.
budak urang bojo urang harta bana kirang-kirang nang ujian ya Allah harus baca hati-hati ya Allah ya teh alamat cilaka bulunya date salit Pak jelema silih bunuh lantaran warisan abi sering Pak eta teh kitu di masyarakat kirang-kirangna urang di jalan tengah mau geus marawa peso bedog gitu Pak panyana teh urang teh pangmeunangkeun gitu aya pari abi henteu main kitu mah silih gablog heula teh Pak aya di abi eta teh gara-gara merebutkeun warisan aya warisan naon dunya kene harta subhan bapak ayeuna lamun emut di Mekah ayeuna geus parebut kekuasaan hati-hati Pak ya ciri kiamat Pak Raja Salman tasliren ayeuna lungsul ka putrana geus aya nu ngahujah Pak kan kota sama teh aya opat Raja Salman Pak itu para sehat tingali ku bapak kajadian dunia mata kemah di akhir zaman bakal sudah tinu munggah haji jeung umroh gara-gara ya ayeuna pantos ngadamel Pak kerajaan di atas lautan coba eta subhan tuh orang ateis, orang kapitalis, antas seueur wahabi ayeuna. Subhan tuh kira-kira mata urang upah mereka Mekah kana tata Rasul anu ngantos. Kira-kira urang seueur di Kang ajengannya anu ngalantos tah eta dia. Tos nu kaopatna Pak cirina jalmi anu cilaka teh tina sifatan watul aman. Taos muka opatna jalmi sok loba wae ngalamun akhirna kumaha maaf para pemuda lamun seueur jalmi nu tos ngalamun akhirna siwa lamun jalma tos siwa aya levelna gelo lamun tos gelo tos teu aya kaizin di tatarannya Gusti ayah hargaan teu di dunia teu aya hina jelema gelo sok bapak yeuna tulul amal Pak makana ku Rasul dibahasakeun kieu imal li dunya ka annaka ta'isu abada wa amal li akhirati ka annaka tamutu goda ketika orang ngejar dunia sok kaya-kaya orang rek hirup 1000 tahun tapi ngejar akhirat kaya-kaya orang rek maut dinten ini saeta teh steril urang Pak jadi mudah geula akhirat insyaallah ngalamun ka akhirat mah moal gelo mun lamun ngalamun kana dunya asli mata karya tah sok bapak-bapak seueur caleg dina musiman naon pilkada pansur kararia teu kitu kararia tah teu kitu bengok mikiran naon seep pengeluaran asli Pak subhan kudunya mah bisa gelo tapi jelema can aya nu hayang bisa salat gelo aya teu aya sok teu aya suan ngabdi mah paajengan Pak Ustad hoyong tiasa berjamaah hoyong tiasa Fatihah aya nu gelo tuh tapi masalah dunia ya Allah ngalah mata para sepuh upami ningali tentang dunia mah kahanap ningali tentang akhirat kaluhur artina urang sok sing panas hate ngentab aya hasud hoyong bisa berjamaah hoyong bisa maca Quran hoyong bisa tahajud hoyong bisa urang naon dikir gitu sok sing panas hate teh batena naon ai kitu mah panas hoyong mobil panas hoyong motor nepi ka sageringna urang batur anu bungah urang anu paranas tirisna tah eta nu ripuh tulur aman subhan Allahu akbar nauzubillahi min mata punten para sepuh dina Quran Allah madau wal yansal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida
wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'aba. Hariwang honcewan tos untung aya masih keneh resep ari badak panaos anu aya. Duh ka isuk pameto. Nu dihariwangkeun ku urang teh Pak ku ayana kosong jalma tina ibadah. Model tos ayeuna tos alim pangaosan acak. Taya nu dihariwangkeun ku urang. Barudak teh tos hayoh wae napol tina HP. Hariwang budak tos alim ngaos magrib komo sakola agama wah cilaka subhan hariwang khobu alaihi urang kuturunan generasi-generasi mungkin bakal sumping naudzubillah alhamdulillah para sepuh cek abdi teh kabing keneh duka lamun teh ngabing-bing bade kumaso model budak tos teu aya indung bapaan yatim piatu akhirna kalantar gitu boro-boro tuang naleutna akidah ge hancur matak abis sebagian barudak janten numpat ka jalan jadi geng motor terus deui naon panggi kieu di jalan teh Pak bari jeung marabok cihu marabok alkohol barudak geus teh aya indung bapa abi aya di dinya Pak benerna dicaket gunung sabelah ya Allah jangan cengengan geuning hayang wae eun ka itu ujang teh kana naon oplot da abi matas 3000 lama di darinya barobona teh Pak baruji Gusti tabarakallah hariwan urang paliyat taqullah sing sieun urang wah mudah-mudahan banyak waliyaqul qaulan sadida sakurang mah urang cariosan we lulus di lihat tali kabarna da geuning ayeuna mah kitu para sepuh kadang kala urang teh ngobrolan barudak teh sok ngalangan nyapanya tong boro-boro nyarek batur budak sorangan ge ulah cangkeng ka molotot teh lain bohong mah mereka asam hiji panona ditinggal itu jadi karos ku abi nyalira budak dicarekan teh kalah ka molotot naras Pak teu kitu ngobrolna we anjing bagus geus baur naudzubillahi mudah-mudahan banyak urang mah sing aya naon qasul aman pondokeun naon matak ceun abi teh ka Gusti Allah mah urang nyuhunkeun kacukupan laras Pak nya cukup mata aya paripaos Pak urang mah tos cukup aya barokah matak sore Imam Ghazali sebat barokah in kana qalilu kapa wa in kana kasiru kapa salim mahir banisa tadi antawisna ulang qasul amal Pak bisi cilaka tulul amal contoh urang bade insaf dina dosa kewe geus sada ngomong wah cilaka naras lamun cek nu beungar kewe sedekah teh lamun kuring geus loma cilaka omong kewe ka Mekah mah cenah kuring geus boga duit 1 triliun mah cilaka baru krek lana kitu boga dunya naras Pak ibadah geus kolot maru kenek sampurna gitu apa tos sepuh sok karosku apa sok urang Pak buka lancingan teu dua dinten teu diseuseuh da geus pahangseuh eta teu sampurna ka karya urang rek naon geus tuh kitu sujud geus berbeng ngongkong coba teu sampurna ibadah geus kolot mining keneh pamuda keneh Pak 30 tahun mah jag-jagen ya urang teh nya gitu dina ibadah syariat tapi lamun urang tos sepuh gitu subhan so bapak wiridan kiat sajam teu keur pamuda mapan urang kuat tapi geus sepuh ya ngaos Quran ge bare loy subhan mata urang mah urang qasdul nya urang udang akhirat dunya mah urang keun we sangakeun ka Allah da Allah nu maha ngatur harus banyak insyaallah moal aya umat Islam anu sangsara ku dunya lamun tos wau jeung nu gaduh sakitu ya Pak ya artinya mudah-mudahan aya manfaat khusus kalau simpuling sadayana jadi opat ciri nu hiji urang teu kenging ayeuna dugi ka dosa teu kaluar ci soca
minimal urang emut kana dosa. Tos duka dua urang wayahna teu kenging ayeuna kuburunya. Siapanya? Teras urang teu kenging naon ieu mah? Nah, sok sakaya deui naon ka hijina mah? Hiji ulah teu cisoca kitunya urang malam ngampun dosa teh naon minimal urang emut kana dosa. Dua hate urang teu kenging kelas alangkatan batu. Tilu teu kenging hubung ya. Opat teu kenging tulul anak. Ayo we ngalamun dilibarat bapak hoyong ngaleueun cinta ieu dilamun atos we leuheut Pak. Kan karasnya mau dilamun rek mam dilambat bagus sapiring ieu mah dilamun we uwi teh tuh. Tah ini keur ieu mah seet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.